Aduh, Gusti. Pikiran hirup teh kieu teuing. Yang buruhaneun eueuh. Kok mau jadi batur buka usahaan Duh, kalau jadi gara-gara corona nih, aduh, ayeuna disebut corona nih lah. Pemajikan di imah adat-adatan wae, moal isu. Iku naon? Isu kada turang isu. Acara mah dina ngomong ka batur mah hayang lejing gitu lah, lejing gitu. Apa udah lejing. Batur hiji acan eta babaturan buka kamarana anu sok ditutupkeun ke kamar kada reueuh gitu aneh jadi bingung kenapa ngomong sorangan cuk tong maneh euy kebenaran lah urang ieu keur curhat teh bingung teh nyawet itu tadi urang keur kacai bingung euy tong urang teh di imah geura suka bingung kunaon di imah pemajikan adat-adatan we kunaon eta teh buruhaneun eueuh resep muncul urang mah nya mun keur kieu malah kitu cik ulah adat-adatan wae pemane corona nya eta buruhaneun eueuh komo jiga batur usaha teu bisa urang teh nya bener gara-gara ieu jika dieu kalah bingung we gitu rasa kurang mah eta pemajikan teh dupat kunaon cenah mah hayang lejing atuh tacina pemajikan teh karena awet hayang lejing teuing naon aya lejing kumaha eta apa urang mah dasar nih zaman lejing teh calana nu merecet nu sagala kaciri nih paingan atuh sing horeng teh nu kuduna ge atuh budak ngora pantes make lejing eta euningan ararapal bahasa anu ayeuna mah ning kararawul ning karara itu aya bonding naon atuh diri bonding naon tah eta bu anu nya jerepet teh jeung istrika ning anu siga ieu naon teh beli jagong nu kitu nya si bonding teh paingan eta arara di ayeuna teh kalah ararapal eta teh sataun leuwih meureunan corona ge mana nama geus kararawul ning jelemana nya ampun zaman modern eta pemajikan ge hayang lejing ampun